warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia dari kelas SMA. Saya ingin bacakan di antara tentang ngajaga kebersihan lingkungan. Wilujeng enjing baraya sadayana nu kusimkuring nepi ka hormat. Dina ieu kasempatan haya urang cilik ngelingkeun ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Kabersihan teh lain saukur urusan pribadi, tapi tanggung jawab urang sadayana. Lamun lingkungan kotor bisa nyababkeun penyakit jeung ngarusak keindahan alam. Ku kituna haya urang heula asal micet muntah. Miara kahirupan sapopoe sangkat resik jeung merenah. Ngabersihan lingkungan bisa dimimitian ti hal leutik di sabeudeurang urang, saperti ngorehan runtah, daur ulang, jeung ngajarkeun ka sasama. Mugia urang sadayana jadi contoh nu hade pikeun ngajaga kebersihan lingkungan. Hatur nuhun kana sagala parantosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.